Nepi ka jambatan dengdek rasaan teh asa beda ti sasari. Bat aya sir jeung rasa nu beda. Angin peuting ngahiliwir nyelecep niupan awak. Di kajauhan hawar-hawar sora sirut uncuing jeung anjing nu babaung teureun-eureun. Sabada nincakeun sasak rada ngarandeg. Di tengah-tengah sasak aya wanoja nu keur ngalamun, tanggah netep langit. Barang disidik-sidik horeng yen-yen. Panuhun kana para subscribe, kana dacan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng video. Imut, geulis, manis, jeung lempay. Tos 2 tahun sesoranganan. Eta Nyiranda teh geus mah boga rupa nu hade, tingkah pola nu merenah. Eta mah si geulis, si bageur. Tapi ngaran-ngaran Randa anger we jadi pasirikan tatangga. Cenah genit, mun lempang sok guyat-giyet nembongkeun imbit. Socana nu sipit, cenah sok genit ngiceupan salaki batur. Padahal teu sing kitu Nyiranda mah. Kuring nyaring tengah peuting kagarewahkeun keluarga kampung rindu kuring anu tumplek cing arabding uru imah Nyiranda. Sawareh aya nu marawa senter ngajugjug ka sasak dengdek nu aya di tungtung lembur. Jadi pananya keneh keur kuring mah dan nu ngabring ka imah Nyiranda teh ibu-ibu wungkul. Ari bapak-bapak mah ngabring ka sasak dibarengan ku sababaraha urang polisi. Aya naon kan? Cek kuring lulungu keneh. Eta Kang, Nyiranda duka geubis, duka aya nu ngaroga hala. Da aya nu mangmanggihankeun, sampingna ngait dina sasak. Nyiranda nyangsang dina gebog. Nu teu palid kawahangan, mastakana baloboran getih. Tayohna mah kana batu. Duka ketang, datos aya nyawaan. Kembal si Agan bari ngusapan punduk. Tuluy nyusul abdingan bapak-bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geulis sing tenang di alam baka. Gerentes teh bari tuluy nyusulan rek ngalongok muka papaitan. Nepi di tempat jalma-jalma sakampung tumplek kabeh. Malah di luar kampung oge loba nu ngilu ngalayad. Kitu oge polisi aya sababaraha hiji. Nurutkeun pemeriksaan sementara mah cenah Nyiranda teh aya nu ngaroga hala. Katerangan polisi beuki kuat ku kapanggihna Peso Belati disabudeureun Cikaso nu disusud oge ku warga. Denge anakna aya nu ngaroga hala mah kelepak deui biina teu inget di bumi alam. Bapana oge siga nu ka era seurik roesan bari jejeritan. Tayohna teu nyangka budak nuan hiji-hijina kudu nemahan pati kalawan aya nu maehan mah. Bisum anu sarua cicing di imahna tuurna beuki noroktok jeung pias ningali kayaan saperti kitu mah. Kacaritakeun sabada kajadian kapapaitan Nyiranda mah sasak dengdek teh jadi karasa geuman. Taya jalma nu wani ngulampreng liwati magrib. Malah sanggeus asar oge geus karasa comrek. Jarang nu lalar liwat. Nu borongan pisan mah suka keneh lempang urilingan tibatan kudu ngeliwatan eta sasak mah. Beja ka beja-beja tatalepa lir hiliwir angin. Pajar loba nu kawenehan manggihan Nyiranda nu keur ngabangik palebah sasak. Bari sasambat hayang disampurnakeun. Atuh di lembur teh beuki gujrud jeung genting. Majar Nyiranda paeh ngajung jurigan. Jurig sasak dengdek jadi kacapangan balarea. Malah lain wae di lembur kuring, kalembur lain ge geus sumebar.
Naasna keur kuring unggal poe teh kudu wae ngaliwatan eta sasak. Pakasaban kuring ngaulang SMP kelas sore di lembur pentas. Balik teh sok liwat maghrib wae. Harita mah nu sasarina balik jam sababaraha wae oge. Ayeuna mah rada kokompodan. Salian tinggal ulang di lembur sabelah oge aya bebene kuring. Imahna teu pati anggang ti SMP tempat kuring ngajar. Mun parang malam minggu teh sok balik tengah peuting we. Tisaprak aya jurig sasak mah sok rada mikir 2 kali heula rek apel teh. Babakuna mah pimetohaeun teh sok keukeuh nitah mondok. Komo lamun yen-yen bebene kuring geus nyingsieunan mah keur lempang sorangan cenah di tengah sasak aya nu ngajanteng bari beungeut baloboran getih. Hi, cenah. Asa nya lamun manehna nyingsieunan teh. Lain embung eta oge mondok teh, tapi ari unggal minggu teuing mah asa teu ngeunah. Da dihenteu-henteu oge yen-yen teh karek katalian ku lamaran. Wanci geus mimiti repreupan. Sabada salat maghrib, kuring pamitan ka yen-yen jeung pimitohaeun. Keukeuh kudu mondok, da esuk oge cenah ngaulang deui. Komo mun yen-yen geus nyabit-nyabit nyiranda mah, hoream we mulang teh. Nepi di sasak dendek, getih asa leungit kabeh. Sasak teh asa beuki manjangan. Wanci nu geus repreupan beuki nambahan ka keueung. Lengkah asa beuki berat, tapi dipaksakeun rusuhan. Malah setengah lompat. Sanggeus sasak kaliwatan, hate beuki tenang. Ah geuning eueuh nanaon. Dasar urang lembur sok digegedekeun ari nanaon teh. Geureuntess kuring bari tuluy muru imah. Can oge sababaraha lengkah ti lebah sasak. Hareupeun aya nu kokorosokan. Teg jantung asa coplok. Awak asa eueuh getihan. Komo sanggeus eces katingali aya norojol bangun rusuhan mah. Jadol teh horeng jalma ieu mah. Ngarandeg sakedeung ditingali teh aya ibu-ibu ngagembol jeung rebo ku babawaan. Nya tos naon nya eueuh kasieun pisan sakitu sasak dengdek keur jadi kacapangan ku jurig teh. Teu gareuwah ningali kejadian bieu teh di lembur mah beuki saheng we kudu mindeng kawenehan. Komo ayeuna mah bisung bibina nyiranda mindeng kasurupan. Jurig nyiranda nu nyurup hayang dianteuran sasajen ka handapeun sasak. Tiap Senen jeung Jumaah kapaak sabulurah jeung warga-warga liana bagilir nedun sasajen. Teu sing aya sieun ayeuna mah mun kudu ngaliwatan sasak dengdek teh rek jam sababaraha wae oge ditorobos. Babaturan di sakola mah pada muji we kana kawani kuring. Komo yen-yen jeung pimitohaeun mah beuki reueuskeun we sigana boga piminantueun siga kuring nu taya kasieun teh. Balik jam sabaraha wae oge teu masalah. Tiap Salasa jeung Jumaah ngahaja balik ngajar teh sok hayang bada magrib. Sanggeus milu salat di imah yen-yen nu sok nembongan bari mawa gembolan di sasak gawir teh horeng beuki eces saha-sahana. Komo sabada ngahaja diintip mah kabatur mah teu betus nu mawa gembolan oge teu apaleun yen aya kuring nu sok nyerangkeun peta jurig nyiliwuri setan mindah rupa teh. Teu loba carita palurah we nu diharewosan teh. Lembur mikin comrek. Komo ayeuna geus mimiti asup ka usum ngijih. Saban poe teu oleh ngaririncik. Hujan peuting ninggang di lembur nu keur nandangan tunggara jeung kasieun ku jurig sasak. Katambah-tambah bisum nu saban poe teu oleh ka sarumahan nyiranda. Lembur teh geus leungiteun katengtreman. Wanci sareudeuhna budak, si Agan geus hariweus-weus ngetrokan panto imah. Pak, hayu urang ka Bumbina. Nu ngajung jurigan di sasak teh geus kapanggih. Cenah bangun teu sabar hayang geura indit. Jung we ti heula. Ke nyusul aya apa gawean heula. Cekeng teh ngahaja indit teh rada keleked da geus katebak saha-sahana nu sok ngajung jurigan di sasak dengdek teh. Isukna ibur salembur disum ditewak polisi.
Sabada diintip ku urang lembur, unggal poe Salasa jeung Jumaah, bisum sok ngadon ka sasak dengdek, nyokotan kadaharan sasajen nu meunang ngajagrakeun warga ajangkeuneun jurig dengdek. Sabada disaliksi ku polisi, horeng nu ngaroga hala Nyiranda oge bisum, tayohna manehna neuteuli, pada salakina baheula kungsi kagoda ku Nyiranda. Sok sanajan dulur petku hinis oge, bisum teh horeng nenden kaceuceup ke Nyiranda, nutungtungna wani-wani ngaroga hala. Salakina bisum asup panyara gara-gara kagoda ku Nyiranda, nu antukna wani maehan salaki Nyiranda. Ngan kulantaran kagorengan mah teu bisa disumput-sumput, tungtungna mah kapanggih, tuluy asup buwi duka nepi ka iraha. Ayeuna kari-kari bisum ngadon nyusul jadi salakina ka barewatangan. Ayem tingtrim ayeuna mah lembur teh sabada kajadian Rajapati jeung teror jurig sasak nu geus mere kalangkang baluas ka sakabeh masyarakat. Jalma-jalma teu aya kasieun deui ngaliwatan jambatan dengdek. Sabada pamitan ka yen-yen, tuluy kuring mulang, ajan jarum jam geus nuduhkeun angka 11. Kuring terus noyod mulu imah. Inget isukna kudu nyiapkeun soal ujian keur murid-murid. Nepi ka jambatan dengdek, karasaan teh asa beda ti sasari. Bet aya sir jeung rasa nu beda. Angin peuting ngahiliwir, nyelecep nyupan awak. Di kajauhan, hawar-hawar, sora sirut uncuing jeung anjing nu babaung teu eureun-eureun. Sabada nincakeun sasak, rada ngahandeg. Di tengah-tengah sasak aya wanoja nu keur ngalamun, tanggah neuteuk langit. Barang disidik-sidik, horeng yen-yen. Yen-yen, ceuk kuring asa rada teu percaya. Manehna tuluy ngalieuk, nyeh imut, tuluy anteng deui nyawang langit. Yen-yen, nah aya di dieu. Kasieun cicing di sasak dengdek peuting-peuting. Hayu urang weuh deui. Ceuk kuring bari tuluy ngadeuketan yen-yen. Leungeunna dituyun rek dibawa mulang. Bet beda ti sasari. Leungeun yen-yen karasa tiis, nyecep kawas es. Barang dituyun oge, beratna teu katanagaan. Barang ngareret beungeutna, bet robah lain yen-yen. Sirahna baloburan getih semu bejad. Awak ngaradak hese diusikeun, rek tumpat teu bisa, rek ngajrit oge hese. Tungtungna mah les kapiuhan, inget deui ibu alam. Inget-inget awak geus ngagoler dina ranjang di tengah imah. Awak karasa lungse nu taya papadana. Ditepas ka sampak loba jalma nu ngariung. Yen-yen oge nyampak digigireun bari ramisak. Manehna katingali ngucapkeun hamdalah sababaraha kali. Heuleut saminggu sanggeus kuring jag-jag, karek indung teh balaka. Kuring teh cenah kapanggih keur ngagoler di tengah sasak gawir. Saminggu ti hari tamah teu sadar-sadar, keukeuh we sasar jeung hayang keukeuh, hayang nyusulan bisum di pangberokan. Sabada di sasaretan ku ajengan Burhan, kuring sabihara bihari deui. Sanggeus bener-bener ngarasa jag-jag, rek ngaulang jeung ulin ka imah yen-yen teh, bet horea maliwatan sasak dengdek. Sok ngadon malibir muter ka jalan lain. Sok sanajan jadi jauh oge, asal teu ngaliwatan sasak gawir. Menulis kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, nganjrek di kampung Randukurung, Kutawaringin. Pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.